Sampurasun pamiarsa kumaha damang mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang deui saeng pribados dina acara Pani Ismanah ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Pamirsa, sate acana urang ngawitan acara ieu mangga urang ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu Maha Asih, abis dina danget ieu ngadeuheus ka anjeun, seja nganuhunkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, wireh parantos tiasa ditepangkeun deui sareng para saderek sadayana. Abdi-abdi sadayana seja ngadangukeun piwuruk anjeun. Kukituna auban abdi sadayana pasihan hikmah supanten abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Atur nuhun Pangeran. Amin. Pamirsa, Pani Ismanah dina danget ieu nyenak jejer pengkuh kana prinsip dumasar kana kitab Ester 2 ayatna anu ka-18 dugi ka pasal ka-3 ayatna dugi ka ayat anu ka-6. Atuh nu janten ayat luluguna dicandak tina Ester pasalna anu ka-3 ayatna anu ka-2 anu kieu unggalna. Raja marentahkeun sakabeh pajabat-pajabat karaton kudu mendek jeung nyembah ka Haman sararea nurut kajaba ti Mordekai. Pamirsa, kacarioskeun aya hiji wanoja namina teh Rina. Anjeunna teh hiji padamel anu pangkuh kana prinsip. Di antawisna naon anjeunna jujur. Dina hiji waktos Rina disuhunkeun mimpin unit pengawasan hiji proyek. Waktos marios laporan, anjeunna menakan sababaraha hal anu aneh, anu janggal, anu teu pas. Salah sawiosna nyaeta harga pangadaan barang anu luhur nilaina teh awis. Namung teu sami sareng harga anu sanyana di lapangan. Anjeunna ngemut yakin yen aya rekayasa harga balanja. Kumaha sikap Rina? Anjeunna ngadep ka pamimpinna ngobrolkeun hal eta ukalayan ati-ati. Pamirsa, dina aosan Ester dina danget ieu nyebatkeun yen aya hiji tokoh namina Mordekai. Anjeunna teh sami pangkuh kana bebeneran jeung iman ka Gusti. Nalika anjeunna nguping yen aya rencana persengkongkolan anu jahat antawis dua orang sida-sida raja. Anjeunna ngalaporkeun hal eta ka Ratu Ester. Niat jahat eta teh akhirna mah tiasa dibolaikeun. Nah, nalika sadaya pajabat mendek jeung nyembah ka Haman, Mordekai henteu nurut nyembah. Anjeunna yakin salaku orang Yahudi, Mordekai teh terang pisan nya mung ka Gusti nu kedah disembah teh, nya ka Gusti urang kedah nyembah sanes ka manusia. Pamirsa, pangkuh kana prinsip teh henteu gampil. Komo mun urang aya di hiji lingkungan atuh atanapi disabudeureun jalmi-jalmi anu benten prinsipna sareng urang. Namun pangkuh kana prinsip teh negeskeun ajen diri urang. Jalmi anu pangkuh kana prinsip terang kana nilai bebeneran anu dipercaya ku manehna. Nah, salaku umat Gusti pangkuh kana prinsip teh sakedahna muncul tina respon iman urang ka mantena
oge sajalan sareng pangersana. Sok seueur anu ngagoda namung urang kedah pangkuh kana bebeneran nyaeta bebeneran jalan sareng pangeran. Mung sakitu pamirsa. Mangga urang sami-sami ngadeuheus ka pangeran. Nun Allah anu di sawarga abdi ngahaturkeun nuhun dina dangit ieu anjeun parantos miwuruk ka abdi-abdi sadayana, ngemutan ka abdi-abdi sadayana supanten abdi gaduh prinsip kana bebeneran. Kedah pangkuh ulah kagoda kanu hal-hal duniawi anu bakal nyilakakeun ka abdi-abdi sadayana. Rumaos abdi lemah teu daya teu upaya, kukituna abdi nyuhunkeun kakiatan ti anjeun supanten abdi aya dina jalan Gusti sapapaosna. Hatur nuhun pangeran. Amin. Mung sakitu pamirsa panglenyepan paniis manah dina dangit ieu pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Pamirsa ulah hilapnya di like, komen, sareng subscribe margi ngalangkungan eta urang sadayana tiasa nyebarkeun ijil kasalametan. Gusti Yesus ngaberkahan.